Terus aya pagawean, berarti terhitung Juni gue masuk kerjanya. Ya. Alhamdulillah. Oke, tapi temenang boga budak deui. Wah, capek Bapak ieu ge. Wayana lamun kira-kira dulu tong ditumpakan. Ah. Moal Ya, alhamdulillah. ya jangan beli daging. Alhamdulillah. Ya, pilih. Oh, yang berudak. Berudak, ya. Iya miliknya. Itu. Nah, persiapan, aina daripada gering, nyokot arit, babar ke belah ditungke diatur, pangkos ya. Jadi nanti setiap rumah yang di pinggir jalan yang liar, orang-orangnya suruh jadi pekerja jalan. Biar di Jawa Barat nggak ada lagi orang yang miskin, tidak punya rumah. Dan ece-nya juga harus ngebantu sama akangnya. Oh, sok eta oge. Bebersih di dia, nya. Kayak ieu imarek dibongkar kabeh, nya. Aja neangan heula ka belah ditu tanahna meme boga imah ngontrak heula belah mana, nya ke diaturkeun. Mantap? Mantap. Mantap. Tangkep tas salakina cenah cager. Ulah nangkep pamajika budak. Cangkep salakina. Ha, tangkep boga milik ujang tuh. Nya. Mana si Nengna coba ka dia? He, budak SMP teh, ka dia? Iya, hoyong ka SMA. Ka dia, ka dia. Ka dia, Kakak. Oh, aing mah budak ayeuna ye. Bapak ka disdik. Ieu ciri khas budak ayeuna. Ka dia. Aing mah. Ka disdik, ka dia. Ka disdik. Ini ciri khas anak sekarang. Ka disdik di sini. Iya. SMP, SD, SMP ka SMA. SMA. Nyuci bajunya ku indungna. Nyuci baju ku indungna, ngistrika ku indungna. Ayo. Tingali ya. Sakedeung deui ieu kan geulis, sakedeung deui boga kabogo. Dibawa lalaki. Pergaulan bebas. Heeh? Bener teh? Pergaulan bebas. Masalah jeung kabogona, frustasi ditinggalkeun. Ieu teh jadi sangsara teh lain ukur tercipta, tapi diciptakan oleh dirinya sendiri. Oleh mentalitas warga. Neng, nyaho teh indung bapak ribu. Sok mantu antara. Naon? Oh, ini sihan, gitu. Eta ke anek amprok jeung gubernur kuat di lipstik heula sih, Neng. Juga teh lalaki teh rambutnya pondoknya. Nya kono. Pondok. Neng, arek sekolah SMA mah. Ade. Tapi ya Sarah. Ya. Nah, Daek babantu indung. Heeh. Tong gengsian tinggali. Terus gak kabogohnya? Enggak. SMP mana? SMP 1 Segala Hirang. Kabogohna urang mana? Di Asem. SMA kabogohna. Terus damel. Damal di Damelnya sadamelna. Serabutan. kahoyong mah ulah waka. Ari pendak di Iya, mana? sakedeung deui dibawa ulin. Sok dibawa ulinnya. Tara. Tara. Kade ulah waka dibikeun paur. Tara Bapak Ari Amang mah. Geus boga kabogonya geus di sini dibiayaan ku kabogohna tapi kaanggeus. Ya, Cek, lamun boga budak awewe, kelas SMP, boga kabogoh lalakina sih ngabiayaan tapi kaanggeus. Itu carana. Daripada dibawa, dibiayaan teu, dibogohan, engke ditinggalkeun di nyerian. Kade neng mau ulah depan loba. Neng geus dibawa ka mana wae ulin. Ka bumi ada mama kita. Tuh, geus dibawa ka imah lalakina. Ulah wak. Sekali Bapak. Heuh, atuh ulah wak ka SMP kene. Tenang Bapak. Iya kan tujuh di aping Bapak ulah waka gaduh. Nya ayeuna, Neng endong teh di imah lalakina. Racan. Sabaraha lila di dituna. Jam 7 jam 12 wih. Lila atuh. 12 malam. Ya, siang pagi. Nges tong dibikeun deui. Dipingit heula. Emang geus dibawa ka mana wae? Racan dicanakan mana-mana deh. Tapi balik sekolah masuk dijemput. Mohon. Jantek kanyaman. Arek sekolah mah. Ade. Arek dibantuan masuk ke SMA na. Hayang.
Tapi tau nggak kebobogohan? Siap tuh, naik milih saha, naik milih mana? Milih karir pendidikan, milih pisah lakian. Nya tong waka ada mah kuat, Bos. Oh, kau mau geus dewasa. Godaannya. Duda lain lalakina. Geus dewasa kan? Ieu mah ngabejaan bukan membuli, bukannya mendidik, Neng. Kan ripuh ya orang tua, nya. Bener teu? Bener. Tingali. Ieu ti kabogoh ya? Di bapak. Bapak asli. Hah? Bapak asli. Hah? Bapak asli. Oh, anak angkat. Anak kawalan. Hah? Budak tere. Oh, kadi teh Rana. Mohon. Oh, bapak aslina di mana? Malaysia. Digawe, jadi dikiriman. Oh, baingankeun atuh. Gitu. Bapak aslina satu juan, dia indung asli. Itu bapak tere. Oh, satu juan buka kabogoh. Itu. Tuh. Tuh, so bijakeun. Ya budakna tong kabogoh-kabogohnya sina fokus sakolahnya. Oh. Daek mutuskeun ka kabogoh teh. Bener ya. Bener. Rek asup ka SMA. Iya kadisdik ya. Maneh di sekolah SMA mana? Bener kan? Dari kemana Neng? Hah. Kaum. Si Kawung Mana? Subang. Subang. Oh iya Segelerang. Subang. Hayang jauh sakolahna ge si Neng mah. Hayang TSM. SMK. Nya hayang TSM. SMK hiji. Sanes. Si kaum. Kaum. Si Koci. Lain ieu ti dieu. Cikaum belah ditu. Kongkosan. Jauh, Neng. Ai kunaon Neng teu milih sakola nu deukeut. Bukan. Pada cenah di ditu mah Bapak. Meh ambrek jeung kabogoh meh teh kanyahoan. Sana cenah ameh babari, cenah milarian di damelna. Ah, di ditu di dia SMA negeri di dia aya deukeut. Aya. Heh, Neng. Hayang jurusan. Saya jurusan naon? TSM. Oh. Lamun jurusan di Dangder. Apa berayeun mah zonasi sekolah SMK? Zonasi lain zonasi. Nah, ai di dia aya SMK. Aya. Hah? Aya, loba di dia sekolah, Neng hayang. Sekolah di dia, Neng mah sekolah, rumahnya di sini sekolahnya pengen 20 km. Hayo nu puguh sekolah ka mana? Engke lamun sekolah di ditu kudu ngekos. Jauh, lumayan. Kira-kira pi beneran moal ngekos. Geus eta abi teh. Atuh geus kieu we lah. Daripada ripu mending kawinkeun we. Hah? Heh, kunaon sekolah hayang indekos? Ibu percaya teu mun dia indekos? Teu percaya. Kan kieu Bapak. Heeh. Cek abdi teh entong di ditu, pilih anu di dieu. Daripada henteu ka ditu lebih baik henteu dilanjut. Dah eta anu jadi bingungna abdi teh. Jadi abdi teh bingung di dinya. Abdi kadua. Ini alasan jujur aja. Dia mau sekolah jauh, pengen indekos agar terbebas dari orang tua. Begitu. Kalau bebas dari orang tua, dijemput sama pacar kapan saja bisa. Pulang ke tempat kos kapan saja bisa. Awewe Neng teh. Nuhun. Ieu pas saur ayeuna. Ayo Neng, naik sekolah ke mana? Sok nu di dieu. Sekolah Citi mana? Si Koci TSM Cikaum. Cikaum. Ah, geus. Sudahlah, urus sendiri aja. Ya bos, ngapain kita ngurus orang yang nggak bisa diurus? Juga kalau keterima jauh. Kalau keterima jauh, ada sekolah dekat, ada SMK dekat, dia pilih yang terjauh. Perempuan monokos. Neng, ini kepala dinas, dengerin, Neng. Ini kepala dinas pendidikan provinsi, Neng. Mendingan udah Yang deket. Biar deket di dia sekolah tuh. Duitnya ditabung. Lain biayaan pan sekolah mah gratis. Kamu mau pilih kemana sekolahnya? Hah? Pintar. Bintar teh mana? Dekat. Ya sudah, ke Bintar cenah. Bintar. Oke, bos. Catat namanya. Sekolah swasta berarti kan? Ya udah ke Bintar. Ya. Kalau kategori ikut udah mampu kan dapat beasiswa. Iya, masuk. Tangkep bindungna sok, tak gitu. Ya kan udah kasih mama kawan sana. Neng, sing nurut neng ke mama. Ger. Udah sana kan udah ketemu ya. Oh. Sikapna ge geus beda. Apa namanya? Nanti sekolah di sini aja. Doa mama mah dijabah. Ah. Ya.
Geningan hirup kieu batangna dihina batu rungkul ka hajeul batu boga. Ente Bu, abdi teu ngahina ibu Bu ente. Sanes ka bapak. Kade bisi abdi anggap ngahina ibu. Abdi mah mengarahkan anak ibu karena rakyat saya. Sanes ampun bapak, kan abi jalmi teu gaduh kieu anak kriab imah teu boga cenah hirup teh kitu we cenah kitu. Oh gitu, bisi ku abdi dianggap menghina teu nya. Teu bapak seueur abi teh. Oh ya. Jadi gini, jadi saya ingin merubah mental anak-anak Jawa Barat. Jangan sampai menjadi mental orang susah, harus dirubah. Caranya harus menjadi orang sukses. Ya, ini bisa dekat sekolahnya. Bisi engke sakola teu anggeus. Heung aya kajadian. Channel teu di Kalapa. Gede bage katanyakan. Menatak teu di idina hoyong ka Subang. Oh, geus di dia we deket. Pan kayak ibu boga imah di dia deket. Nya. Mun bisa mah ke imahna deket sekolah yang anak-anak. SMK naon teh Bintar. Lah mana di dia? Cisoti. Oh, angkat yang imahna di dinya. Yang imahna. Deket Oke. sekolah, Bi. Deket sekolah, Bi. Oke, Neng. Punten nya Neng nya. Oh, ieu mah kunya ka rakyat kuring. Alhamdulillah. Bisa. Aya nu kieu geuningan aya nu ngabantuan penggiatkeun imah buru-buru. Deket itu sih ya, rumahna me deket ya sekolah. Heeh, nya. Sok. Karunya ka di mana Oh. geuningan ulin di sisi Ayo, jalan wae. kemah tuh yang tadi hampura tuh tong hatena tong teuas teuing. Heh, teuas hate eta inung ceurik. Hayu sampeurkeun ta eta inung ceurik karena sesurian ya budak. Alhamdulillah geuningan. Aya doa indung, hei, doa indung. Ijabah. Karunya. Dijabah yang sekolah luhur supaya ulah nurut indung sangsara kieu bucu indung. Men ini guys, hatinya keras. Oh, beda tuh. Ini ABG ini, Gen Z bos. Alhamdulillah ya Allah, ya Rabbi aya petunjuk oge. Iya kasus ini bang. Mentality harus dirubah, nggak bisa. Alhamdulillah ya Allah, dijabah Gusti. Ya, bu kitunya. Ibu nasing sehat. Hapunten bilih abdi nyinggung ibu henteu. Ente, Oh, henteu nya. Bapak.